Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan pangnenyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nu linggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, enyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Janten Tuladan. Dumasar serat Petrus nu kahiji pasal 5 ayat 1 dugi ka ayat nu ka-5. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayat nu ka-3 anu unggalna kieu. Ka anu diurus ulah jadi anu kawasa, anggur kudu jadi tuladan. Para mitra, dicarioskeun Rudi ikhtiar ngawulang putrana anu yuswana 10 tahun, sangkan misikap tekun sareng sabar dina midamel sagala hal. Anjeunna ampir frustasi nalika nasehatna teu digugu ku putrana. Ani istrina teras ngemutan, "Pah ulah hilap, salian urang peryogi ngawulang putra urang, hal anu peryogi oge dilakukeun teh nyaeta kumasihan tuladan ka putra urang." Cariosan ani kitu teh mani nyentug manah Rudi. Salami ieu Rudi remen kirang sabar dina ngaping putrana diajar. Para mitra, pangandika Gusti dinten ieu ditujukeun ka para kokolot jamaah. Nanging pesen moralna milaku oge kanggo urang sadayana. Para kokolot atanapi sesepuh jamaah dinasehatan supados ngalampahkeun palayananana sing enya-enya, sing ikhlas sakumaha anu dipikahoyong ku Gusti Allah, ulah jeung aral subaha. Kedah kajurung ku enya-enya hoyong ngurus sanes ku karana mandang gaji. Aranjeunna oge diperedih sangkan janten tuladan dina ngasuh jamaah. Pesen pikeun janten tuladan teh apanan milaku oge kanggo sakumna jalmi anu anut ka Kristus. Para mitra, danget ieu dunya meryogikeun pisan tuladan sareng katuladanan. Sakur anu anut ka Kristus anu dipasihan ka percantenan minangka pulisi anu tiasa ngauban masyarakat sanes janten bangbaluh pikeun masyarakat. Sakur anu anut ka Kristus anu dipasihan ka percantenan minangka pajabat pamarentah di daerah sareng di pusat tiasa merjuangkeun kapentingan sareng karaharjaan rahayat. Jalmi anu anut ka Kristus anu dipercanten jadi pangmimpin agami janten tuladan spiritual. Kumargi kitu pangandika Gusti meredih sangkan umat Kristen anu anut ka Kristus janten tuladan dina kahirupan ieu. Janten penting kangge prak dipilampah. Ayana tuladan janten oase nu matak nyegerkeun jiwa. Hayu urang ngadoa. Kapangersa anjeun Allah Rama di lebet Gusti Yesus Kristus, hatur nuhun kangge panglenyepan danget ieu patali peperih kanggo abdi sadayana salaku umat anu anut ka Kristus supados janten tuladan dina kahirupan ieu ngalampahkeun palayanan kalayan nya-nya sareng ikhlas nu antukna janten berkah kangge seueur jalmi. Pamugi guaran ieu janten berkah kangge abdi-abdi sadaya nu ngiatkeun iman abdi sadayana dina ngalakonan kahirupan sadidinten. Paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula.